Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu jam tepan dina pengajaran bahasa Sunda kelas 8. Dina kesempatan ieu urang medar pokok dina materi kawi. Kawi dina budaya Sunda dibedakeun jeung tembang. Nu ngabedakeunna nyaeta ngeunaan ugeran dina rumpaka kawi eta saha. Kawi mah teu kauger ku guru wilangan jeung guru lagu. Contoh-contoh kawi diantarana aya kawi kaulinan barudak dina pengajaran kelas 7. Kawi-kawi ieu misalna oray-orayan, cing-cirepit jeung sajabana. Sedengkeun oge aya kawi anu baheula atawa heubeul. Contoh mangga urang tingali dina kawi Karatagan Pahlawan. Contoh kawi anu judulna Karatagan Pahlawan. Dina kawi sok aya istilah rumpaka jeung sanggihan. Ai rumpaka nyaeta beungkeutan kecap anu sok disebut oge istilah sair, sedengkeun sanggihan disebut oge pangarang atawa anu nyiptakeun kawi. Dina kawi aya nu ngawangun ciri-ciri eta kawi anu disebut struktur rumpaka kawi. Struktur rumpaka kawi aya dua, nyaeta struktur unsur lahiriah jeung unsur batiniah. Nu kaasup unsur lahiriah nyaeta imaji, simbol, jeung wirahma atawa musikalisasi. Sedangkan unsur batiniah nyaeta tema, amanat, nada, rasa. Wirahma atawa musikalisasi dina harti rumpaka kawi ngandung unsur murwakanti dina kecap-kecap jeung guru wilangan dina tiap padalisan. Ari nu dimaksud murwakanti eta sorak musarua vokal tungtung dina kecap. Urang regepkeun tingali kumaha hiji kawi anu judulna Karatagan Pamuda Indonesia. Jepung Pamuda Indonesia, indahnya waspada, hati rasa jari, raga sukma, kukuh kukuh, kuat tahan coba. Vokal U dina kecap rempung jeung dina kecap cukup berarti merupakan dina sorak U. Vokal A dina kecap Pamuda jeung dina kecap Indonesia merupakan dina sorak A. Itu pengajaran dina danget ayeuna. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.